Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Maung Kajajaden. Ayeuna bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Karman Arim. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Maung Kajajaden bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Gaur jelas pisan nong torengan kana ceuli ngegaurna sora Maung bari seah kadengi hujan menitari tapi teu sakara-kara ret sora Maung beuki alon kadengena hujan oge ngiluraat. Para warga Pilemburan anu ngilu nganterkeun layon jen kabeh ngajen-jen nangtung bari ngahulang. Kajadianana sakitu cepetna sora Maung anu tadi tarik laun labat laun jadi les teu kadenge, hujan tinggal ciremisna. Warga Pilemburan anu masih kene araya asa karek hudang tina ngimpi. Kejadian tadi asa lain di alam nyata. Red meh bareng kabehanana ngareret karena gundukan taneuh kuburan gebeg. Kabeh ngagebeg nalika nempo kuburan Ki Kandri geus ngebresek ka jero. Taneuh anu muncugug geus rata jeung taneuh anu biasa. Sedengkeun mandri anu tita tadi aya deukeuteun tetengger eta kuburan ngadon leleg ciduh. Tutupanana gancang
diputerkeun ka sakuliring jalma anu masih kena aya di dinya. Kabeh pada ngajenjen narangtung eueuh nu usik. Bari kayan beungeut anu pucat koleas, anu pias koleas. Sukuna kabeh asa berat pikeun dilengkahkeun. Red deui Mandri ngararet deui ka arah kuburan bapana. Ngabelas kuburan bapa aing. Lamun teu digancang-gancang dibenarkeun ku aing rek kusaha deui. Kitu gerentes hatena Mandri. Mandri harita gancang ngarawuan taneuh ku leungeunna. Ngabentukkeun deui kuburan cina mun cuguk seperti ilaharna kuburan. Sanggeus ngarawut taneuh katempo bibir Kandri jiga kunyam-kunyam tapi teuing macakeun naon teu kadengieun ku jalma nu aya di dinya. Kalawana launan eta taneuh teh diawurkeun kana luhur kuburan nu jadi bapana. Dina nalika Mandri rek ngawurkeun taneuh pisan, pas dina palebah sirah nu jadi bapana belesat katempo aya lodaya anu sakitu badagna meh sagede anak munding ngablesat ka luhur les laju ngaleungit teuing ka manalesna. Teng Mandri kasima nepi ka leungeun anu keur ngaranggem taneuh ngageleter. Ret Mandri ngareret deui ka sakabeh jalma nu masih kena di dinya. Warga Pilemburan teu nyahoeun kana naon anu tadi ditempo ku Mandri. Pikiran warga Pilemburan mah Mandri teh meureun matak ngajenjen kitu keur ngabayangkeun nu jadi bapana. Nepi kalau Mandri ngeluk tungkul atuh kabehanana jadi kabawa sedih ku nempo paroman Mandri anu ngilu sedih. Kalawan lalaunan tuluy Mandri ngumpulkeun taneuh, tuluy dikundukeun deui luhureun kuburan jadi bapana. Celak cai mata mimiti murubut dina jero Mandri, dina jero hate Mandri masih penasaran saha jalmana anu geus ngapinasa nu jadi bapana. Dina pikiranana sakolepat anu geus boga laku eta pasti Juragan Gatra. Dina waktu akhir hirup Ki Kandri sempat ngucapkeun dua huruf mimiti nyaeta ga. Maka ku nginget-nginget karena ucapan bapana eta dina panungtungan hirupna, Mandri jadi boga kayakinan yen anu geus ngabinasa kanu jadi bapana nyawa deui pasti Juragan Gatra. Para wargi sadayana pupuh lembur nempo warga Pilemburan eueuh anu mantuan Mandri dina ngagundukeun deui taneuh gancang mere parentah. Kunaon kalabar ngong gitu, sok bantuan jang Mandri bantuan ngaratere cepupuh lembur ka wargana. Anu geus ngarasa pulih rasa kawanina kabeh langsung talurun mantuan ngumpulkeun taneuh. Tapi anu masih keneh aya rasa kasieun mah kabeh ngadona jenjen narangtung di tempatna.
Kang, anehnya oi, ngablasak ieu geuning kuburan teh Kang. Cek salah seorang warga Pilemburan. Heuy, dewek jadi sieun euy. Wah, kuburan ieu euy jadi keung jeung geuman euy sanggeus sakajadian Ki Kandri dikubur majikan euy. Cek warga Pilemburan. Untung imah aing jauh ti dieu euy. Cek nu sejenna deui bari ngawurkeun taneuh. Mandri manehanana sabenerna ngadenge kana pating kecewisna para warga Pilemburan. Tapi manehanana teu nyarita sabab geus ngamaklum. Sabalikna ti kuburan masih aya sabaraha urang anu maturan Mandri. Warga Pilemburan masih nyaritakeun kajadian-kajadian anu araneh anu tadi lumangsung di pakuburan. Malahan aya nu ngawanikeun tatanya ka Mandri. Eta kumaha jang? Nepi ka kajadian seperti kitunya aya ngagaur sora maung tuluy brog di hujan. Aya naon eta Kang? Cek salah saurang warga Pilemburan ngawanikeun maneh tumanya. Duka atuh Kang. Abdi sorangan oge teu nyaho. Tapi akang-akang sadayana teu kudu teuing sieun Kang. Mulai kejadian naon di kampung urang mah insyaallah kampung urang bakal aman-aman wae Kang. Cek Mandri. Atuh kabeh anu ngabandungan caritan Mandri unggut-unggutan. Geus we mamang abdi bade tumaros mah. Nah di antawis mamang sadayana aya nu terang sajalmana anu geus ngalantarankeun pun bapa binasa mang. Cek Mandri tumanya kabeh pada gitu teu anu terang ieu mah. Cek Mandri malikan deui tumanya. Angger warga Pilemburan kabeh pada ngagidegeun sirahna. Bari kabehanana silih teuteut. Mandri teu nyarita deui ngan ukur narik napas panjang. Sirahna karasa berat. Ayeuna manehna geus ditinggalkeun kudu jadi bapa. Indungna geus leuwih ti heula, dulurna geus ti heula. Kiwari Mandri hirup sorangan. Bari hirup sorangan dibeberatan kurasa dendam ka Juragan Gatra anu ceuk panyangkana Juragan Gatra anu geus ngalantarankeun bapana binasa. Keke mang cek Mandri bari reg ngeureunkeun lengkahna. Aya naon jang? Cek jalaman rada umuran. Keke sahanya kira-kirana jalma anu teu ngalayad di kampung tetangga ka almarhum pun bapa. Cek Mandri semu mancing. Kabeh warga Pilemburan anu bareng leumpangna jeung Mandri pada silih tetep deui. Anu teu katingali ngalayat deh di lembur tetangga Juragan Gatra jang. Jawab salah saurang warga Pilemburan. Oh, jeung deui budak parawanana oge sarua asa eueuh ngalayat jang. Cek nu sejena. Tapi kuring ngadenge beja ieu Juragan Gatra teh keur gering parna cenah. Cek nu saurang ilumairan. Mandri jadi katarik ku caritaan warga nu eta. Keur gering mah? Nya ku kupingan mah Juragan Gatra teh keur gering ribu cenah jang. Mandri sanggeus ngadenge caritaan warga Pilemburan eta
Jadi ingat kana hiji hal, manehna gancang ngareret deui ka jalma anu nangtung belah kencaeunana. Nah, mamang nyaho juragan Gatra gering naon mang? Cek Mandri beuki daria tumanyana. Ari cek beja mah cek beja eta sirah juragan Gatra teh tatu cenah jeung dina bagian naon deui nya pokona sakujur awakna loba tatuan nya loba tatu jang. Tatu nya tatu kunaon gitu kan? Cek Mandri beuki panasaran. Luka tah palebah tatu nama luka kunaon jang pokona keur gering we cenah juragan Gatra teh. Oh, atawa boa-boa labuh gitu di walungan? Cek Mandri anggar mancing. Ngadenge pananya Mandri samodel kitu. Manehna sorangan jadi ras inget karena kejadian tahun-tahun katukang waktu manehna keur diudag-udag ku dua anak buah juragan Gatra teh nepi ka maeh ti Gujubar. Manehna jadi boga niat sanggeus inget kadinya hayang nyieun balitungan jeung dua jalma eta anu baheula geus ngalantarankeun manehna ti Gujubar laju ke bawah palit. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun dina wanci sorena harita Mandri ngahajakeun ulin kawalungan anu ngagulidag caina. Dina wanci sore biasana sok loba warga anu rajin daratang kawalungan pikeun marandi kaasup wanoja-wanoja kampung tatangga. Dina hate leutik Mandri ngarepkeun manehna hayang tepung jeung wanoja anu pernah dipika cinta nyatana Nyi Dewi budakna juragan Gatra. Harita sanggeus nepi ka walungan Mandri diuk dina luhur tanggul. Jelas eta tanggul teh jiga anyar ngomean masih katempo lalidag. Nalika Mandri nenjo kabeh handa ngadadak hatena jadi pating sareblak sabab tina tanggul katempo dihandap aya Dewi eukeun ruk turun mapai-mapai tangga taneuh nuju kawalungan bari ngajingjing dingkul wadah seseuhan teuing ari eusina mah teuing mawa naon da teu katempo anu jelas Nyi Dewi turun bari mabawa dingkul. Itu jika si Dewi tapi aneh geuning sore-sore kieu ngadon rek nyeuseuh kitu geurentes hate Mandri. Sedengkeun di handap reg Nyi Dewi ngeureunkeun lengkahna. Jiga nama manehna ngarasa yen dirina anu merhatikeun. Laju Nyi Dewi ngangkatkeun sirahna neuteup kana tanggul anu aya di luhur. Kang Mandri, cek gerentes Dewi lalaunan. Eta Kang Mandri lainnya. Ayeuna Kang Mandri jadi katempona gagah.
Kang Mandri asa leuwih kasep. Badana asa leuwih sembada. Cek Dewi ngagerantesna jero hatena bari matana teureun-eureun mencrong ke arah tanggul di mana di dinya aya Mandri keur diu. Jung Mandri nangtung niat narek nyamperkeun ka Dewi, tapi karek oge nepi kana pudunan katempo Nyi Dewi ti buburanjat naik deui ka luhur bari rada lumpat ninggalkeun eta walungan. Dewi cek Mandri ngagero. Dewi api-api teu ngadenge manehna tuluy lumpat bari ngengelek dingkul niat narek nyeuseuh teu jadi. Nya kitu deui Mandri anu rek turun ka walungan jadi teu tulus. Sabara urang jalma anu araya di eta walungan kadenge ngagerowan Mandri. Lebarnya Jang Mandri jeung Nyi Dewi henteu ngajodo. Ceuk salah saurang awewe anu keur nyeuseuhan. Wah, juragan mana anu daekeun boga minantu jalma malarat? Cek nu saurangna deui. Mandri ngaliuk ka tukang, tapi geus kitu gancang ngalengkah leumpang pikeun mulang ka imahna. Lengkahna karasa lungse. Manehna jadi boga sangkaan meureun Dewi matak lumpat oge geus bogaeun beubeureuh maneh atawa paling henteu geus boga salaki. Kitu nu aya dina hate Mandri. Dina poe anu geus diitung-itung Mandri harita ngamitian erek ngajalankeun rencanana nyaeta pikeun ngajalankeun wasiat nu jadi bapana nyaeta kudu mandi di 7 talaga. Timiti talaga wingit Mandri ngeueumkeun sakujur awakna. Salila-lila Mandri ngeueum dina eta talaga. Sanggeus lila gancang Mandri mandi ku 7 cai talaga. Dina waktu tengah peuting. Dina peutingan ka-7 harita Mandri geus ngeueumkeun awakna samat beuheung. Bari ngeueumkeun awakna Mandri reup meureunkeun kadua panonna musatkeun pikiranana. Sapasanggeleungeunna sidakep dina hareupeun dada. Matana geus peureum ti tadi. Nalika mata geus peureum ngadadap cai talaga seperti robah karasana jadi nyelecep tiis alabatan es karasa ku Mandri. Nepi ka Mandri ngahod-hod jiga nu kabulusan. Tapi Mandri teu goyah nguatkeun maneh sangkan ulah gagal. Katempo huntu Mandri geus ngaluarkeun sora anu tinggolotrok tanda kabulusan. Nalika cai nu tadina karasa nyelecep tiis alabatan cai es ngadadak kerobah jadi ngaheab panas. Tapi angger Mandri teu goyah tetep agen nangtung di tengah-tengah talaga. Manehna geus teu kagoda ku kayaan. Dina waktu anu satuluyna cai panas geus teu karasa deui. Angin peuting mimiti nebak kana beungeutna.
nyingraikeun buukna anu panjang samet tak-tak nya harita mandri beunta. Nalika beunta kaayaan di sakuriling eta talaga kaayana poek mongkleng buta Raden bari sepi jempling taya nu nyaring. Kecebuk tuluy mandri ngucubuk naik ka darat. Tuluy pindah ka talaga hiji deui. Di talaga satulina mandri mandi di talaga kantil. Godaanna nya kitu we pasti aya, tapi mandri tetap kuat hatena di talaga kantil. Irungna ngambe kana bau kembang kantil. Nya kitu deui dina maleman katilu mandri datang ka talaga duyung. Godaan di talaga eta ngajadikeun pikiran mandri hampir leungit ka pusatna. Sabab nalika mandri geus peureum katempo aya awe geulis anu nyamperkeun ka manehna. Kulantara manehna keur ngeueum dina talaga duyung, mandri yakin nu datang teh pasti putri duyung. Tapi gancang mandri sadar manehna teu kagoda. Tuluy talaga kaopat talaga mawar, talaga naga, talaga Sri Baduga, tuluy talaga Semar. Di sakabeh talaga godaan beuki ningkat, tapi manehanana geus tigin moal dek kagoda. Tapi nalika nincak kana talaga anu katujuh talaga panungtung nyata talaga maung. Akur jeung ngaranna talaga maung. Nalika cerub mandri turun kaayaan karasa keung. Nalika mandri ngeueumkeun awakna samet beuheung ngadadak tibe hareup ngagajleng aya maung anu siap ngarekeb ka dirina. Atur rikat mandri ngahindar set. Dina waktu mandri ngejat di arah sejen pucung hul deui aya maung luncat rek ngarekeb. Mandri atuh kaget sadetik telat we manehna ngareundeukkeun awakna ka hareup geus tamat riwayatna dikarekeb ku lodaya anu sakitu badagna meh sagede anak munding. Blubus gancang mandri neuleumeun awakna ka jero talaga. Pucung hul gancang cenah mucung hul sabab eungat. Tapi nalika mucung hul maung lodaya anu tadi rek ngarekeb deui geus eueuh. Atuh mandri jadi tenang deui. Tapi ngong kadenge aya sora maung ngagaur tarik pisan di beh luhureunana. Gaur gancang mandri tanggah ka luhur. Gebeg mandri ngagebeg sabab di arah luhur sacara bareng ngeblesat nuju ka handapkeun aya maung anu siap ngarekeb ka dirina. Kalawan cepet banding kilat karelek mandri ngarelekkeun dirina ka jero talaga bari ngageser saeutik kabeh katuhu. Mandri bener-bener dijieun ngarasa teu tenang. Sanggeus dirasa cukup lila teuleumna kucubuk harita mandri mucung hul ka luhur. Laju maehana naik ka hanjat ka darat, laju make pakehan
Sanggeus make pakaian manehna teu buru-buru indit tapi ngadon jen ngajanteng. Manehna jadi ingat ngabayangkeun maung anu saminggu ka tukang anu katempo ku manehna nalika kaluar tina kuburan jadi bapana. Jiga nama maung anu saminggu ka tukang katempo ku manehna meh akur jeung maung anu tadi nyerang ka manehna. Jika akur maungna tangtunganna gauranana edan maung naon cenah. Sanggeus ngagerantos kitu ngadadak Mandri ngadenge sora anu seuri meni panjang. Red harita Mandri ngareret ka sumber datangna sora. Las sora seuri leungit. Saleungitna sora nu seuri ngong kadenge pisan jelas nong torengan dina celi Mandri aya sora aki-aki nyarita ditujukeun ka dirina. Anaging incu aki ulah zieun ulah hariwang tenangkeun hade hidup jalur. Tenangkeun hade hidup gebeg. Mandri ngagebeg. Anaking keke ari aki ieu saha aki ieu nyebut aing anaking. Gerentes hate Mandri. Teu kudu zieun anagi incu aki. Ayeuna can wagduna anjeun apal za sebenerna aki. Ayeuna hidup kudu ngabalikan deui mandi di talaga. Sabab hidup dina talaga nu katujuh geus gagal masih kagoda ku maungan badak jalur. Las sora aki-aki eta leungit ditungtungan ku seuri anu ngagah-gah. Harita Mandri rarat-reret nempuan ka sakuring bungking eta tempat tapi oleh eueun naon kayan sepi jempling. Atuh rat gancang Mandi ngalepaskeun deui pakaianana. Acan oge manehna beres muka kolorna Seot katempo di tengah-tengah talaga saliwat sakolebat katempo aya maung anu muatana hurung. Atuh puringka Mandri bulu pundukna muringka. Tapi manehna inget kana caritaan aki-aki anu bieu anu tanpa raga gancang nguatkeun hatena. Seperti anu mimiti cerub harita Mandri acrub kana jero talaga. Manehna digoda kalawan godaan anu berat. Malahan mah di talaga maung ieu godaanana tikal-tikal. Tapi hate Mandri geus kukuh ngajadikeun manehna salamet tina godaan-godaan maung anu katampona jiga rek ngarekeb. 7 talaga tutug sampurna ku manehna dipake Mandi. Salila Mandri mandi di 7 cai talaga. Karasana mata batina jadi seukeut. Rasa sieun jadi les ngaleungit. Aya hiji hal anu kumanehna can kapaham.
nyaeta naon sababna bapana ngawasiatkeun ka manehna kudu mandi di 7 talaga. Eta anu kiwari jadi pikiran Mandri. Ngan tapi nalika Mandri keur panteng musatkeun pikiranana di Talaga Maung, no atuh ari ujug-ujug euleum waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.